Oh maneh anjing eta bahasa teu dijaga lebih alo aing bobojo ka maneh geura bedahkeun tamak bisi maneh ku aing di botol anjing aing teu sombong demi Allah kieu aing manusia muhayang cai anu ditamak ku kaula Sang Hyang Talaga Sukma Sang Hyang Talaga Pancura bisa dibere cai bakal dibedahkeun ieu tamak tapi syaratna kudu bisa ngajawab 5 pertanyaan ti kaula daguan ku Gatotkaca iri kata Sang Gatotkaca yang manah karya Sang Nata iri kata Sang Gatotkaca yang manah karya Sang Nata metu geget elit si mamuli Raden Gatotkaca anu ngangken jenengan Sang Hyang Talaga Sukma utawi Sang Hyang Talaga Pancura anu ngajaga tamak puseur jagat sumur sijalatuna dipanat ngangge tamak anu teu kinten agengna ku ieu Sang Hyang Talaga Sukma mangke bakal kadongkapan nyatana aleutan ti astina anu lilungguan kursi komayana maksudna bade nyuhunkeun cai ka Gatotkaca lami-lami Raden Gatotkaca cing sanu hayang cai ngahaja ieu cai dipanat ku Sang Hyang Talaga Sukma bisa dibere cai dilepaskan ieu tambak tapi syaratna kudu bisa ngajawab pertanyaan ti nyaeta kaula Sang Hyang Talaga Sukma sapratanipun Resi Kombayana sampurasun rabes ulah kaget yaleutan ti astina sok coba adi saha sabean ulah kaget coba Deni Rakaton mangwas pada Deni Rakaton ya lawan mangwas pada Deni Rakaton ya lawan dang yang dronang inang mengadeg aya dronang nira mengadeg mapak yuda arga suta pojok kampus pucuk dicinta ulam tiba bobok manggih gorowong manggih cukang komo ngajleng komo muntas ngajleng ngalah tereh muntas malila geningan ieu teh lain nulian anak si Bima ngaran kaula Sang Hyang Talaga Pancuran Sang Hyang Talaga Sukma
anak si Bima sampean gatot aja nganggap jalma bodoh ieu teh lain nu liat ieu teh saha ngaran sampean itu ngadak-ngadak teu wawu sok tidak kenal kau Somong somse alamani somse saprak jadi jelema aya jadi somong saprak jadi orang kaya baru somong kieu ya iya teh si kombayana dang yang dor nanginang guruna urang-urang Pandawa guruna urang-urang astina jalma sohor dosen guru besar di Universitas Kuningan mah kabina-bina sia teh sareng saha sampean ka dieu sabodoro ya ti astina piwarang ka dieu aya naon ulah kaget hayah Aswatama Jaya Wikata Citra Yuda jaluk Citra kobol hege iya penyebab cai teu ngocor ka ditu aja Melayu ulah kaget kedatangan Bang Aswatama aya si Tama anak mas semata wayang kesayangan ya saha tong borowani nyabak molototan ka si Tama jadi paeh teh sugan oge ulah kabina-bina ngenalkeun jama era ya. Belum ada yang nyentuh gimana tuh eueuh nu nyentuh ieu teh amun dina awewe parawan kene si Tama taya nu kadua Jaya Wikata sok Jaya Wikata biasa we Jaya Wikata mah kayak-kayakan makanya kamanya makanya kabibirangan ngep ulah kaget kan kaula Jaya Wikata kata ya ngaran kaula Sang Hyang Talaga Mukti jah kata Jaya Wikata ingat kene ulah deket ngaran kaula Sang Hyang Talaga Sukma keur somong sia ta pura-pura teu taya Jaya Wikata seksi humas di nagara astina ka dieu deui sok kabeh kumpul rek make ayak-ayak deu kulo anjing lah bako anu mabok milu-milu kerapat pleno kieu teh udang ngerakeun seueur panganggung di payun udang ada liar anjing alami abi ge sami lieur ku resiko kabina-bina liar ku mabok sia teh liar ku abdi wanya ku maboknya duk ku resiko rumah tangga liar anjing lieur sok udang diuk mana nu mendet sumur nepi ka teu ngocor kawalungan teh bos tuh itu si Gatot Kaca itu belah itu si Gatot Kaca itu oh maneh anjing eta bahasa teu dijaga lebih alo aing bebeje ka maneh geura bedahkeun tamak bisi maneh ku aing di botol anjing aing teu sombong demi Allah kieu aing jeger Kabung Sari jeger Kecamatan Ciberem anjing Bapak maneh si Bima keur ngagerem ka aing ku aing digeruan hai Bim moh demi Allah aing eta aing demi Allah kieu aing jeger bro aing kamari di sawah nu rek ka Kabung Sari tadi dinya deukeut tanjakan aing jogol jeung munding edan demi Allah aing jumbah dagu sawah sakotak liding dipake jogol jeger jeung munding edan demi Allah aing sumpah nage nu lalajo urang Kabung Sari surak kaprok nempo jeger gelut jeung munding edan demi Allah aing sumpah nage
wasa kotak leading dipakai Jagger gelut jeung munding edan demi ayo aing jumpah nage menang mana maneh gelut jeung munding edan menang mana maneh gelut jeung munding edan aya menang mah menang itu anjing da itu mah munding atuh suka saya nu mabok diuk anas diumumkeun eleh mabok naon sia teh parah kitu leuwih alo mabok topi miring bos dioplos aja dioplos mah teu asik bos dioplos jeung naon topi miring demi Allah topi miring dioplos jeung topi hansip lieur anjing di mana-mana ge dioplos masih teh jeung kratinek nu karana itu atuh lieur anjing pokona mah demi Allah lu asik gue santai lu usik gue bantai bro bagjakeun dudungan aing cai dibedahkeun salamet cai dipenet nyawa maneh ku aing dibedahkeun Allah goblok anjing teu nyahoeun aing muridna apana ajam Kang Wawan meureun anjing teh botol ku aing saha sampean bong tua itu si kurang ajar teu wawuh jeung aing ngaran kaula dang yang dor nanginang mayat apal jalma kasohor taya swatama ngaran kaula asyatama kaula jaya wigada aing demi Allah ngaran aing Dodi anjing jadi sampean anu mendet sumur si Jalatuna Gatot Kaca Sang Hyang Talaga Sukma geus lah rek sangiang rek sangiung rek bangbung rek naon nu penting Gatot Kaca di mata kaula lamun teu bisa ngabedahkeun tamak sumur si Jalatuna eta nepi ka ayeuna walungan Gangga Yamuna sageus cai nu ngocor alatan di tamak nu sakitu gedena ku sampean bedahkeun moal bisa lamun maksa silakan lamun hayang masrahkeun dibuka ieu tamak pek Joko Caisa perluna tapi syaratna kudu bisa ngajawab pertanyaan Sang Hyang Talaga Sukma kudu kuis heula sok rek nanya naon sia nu hampang we heula moal waraka intina sok di alam pawayangan aya nu disebut Wahyu Mahkutarama nya naon hartina Wahyu Mahkutarama gampang atuh naon pokokna mah aing jaga nu kitu mah bos demi Allah aing mah cik naon ari hartina Wahyu Wahyu teh demi Allah anjing ngaran jelema anjing urang Cihanjaro anjing hartina mahkuta ai mahkuta teh demi Allah topi atawa tutup sirah hartina Rama ai Rama teh bapak jadi hartina Wahyu Mahkutarama si Wahyu dibere topi ku bapana anjing gas mabok diuk geus semua bener sia teh di mana ayana pangeran jika kumaha rupana pangeran gampang bos ceceng ai pangeran mah demi Allah aing wawuh baheula pangeran ayana di Jawa Timur naik kuda bodas gede kuda Australia eta pangeran nyoren keris ida cangkeng nang make sorban dina sirahna ai maneh pangeran naon sia teh pangeran Diponegoro anjing lain sia teh mah pangeran nu makawasa asuhan aing pangeran Diponegoro nah abong nu mabok sia teh Gatot Kaca teu kudu pertanyaan dipaksa ridho bakal dibedahkeun ieu tamak teu ridho bakal dicangkalak diberogo dipaehan bisi perlu asal cai ngocor ngancam pati satu tanah bakal dibubarkeun alitan sampean wani ka urang-urang koro ora wani tadi ngapa sakara ku aku ini saja pilat tutunggar abot cike hinggi bulan cekal sabuk anu bade perang teh salira ai di dieu mah perang Mataram lamun ngadu dombakeun minang sok hayo kepong bakul boyang ngapodaran si Gatot Kaca bedahkeun sumur si Jalatuna Rangajar Pagat keluar Gatot Damian Makala Rangajar Pinata Tatana di badan nah hina ka urang-urang Karawa
goblok anjing ngahina eta dengar eta abong buiwir terbang ku abong letah warna berem anjing abong letah ketulangan dengar eta dibodoh ku aing gagabat nyaon aing dodi jeger cianjay sabar antep pek ai teu beunang dicarek rek ngalawan ka si Gatot Kaca pek sok dor sok atuh pek hayang paeh ku si Gatot Kaca pek nyangkengke atuh anjing aing sing horengan ukur gede hoak hayo